tak ilmu dunia mah da teu mahal ku Allah Ta'ala teh dihargaan. Mata ilmu dunia mah kafir ge dibere, mata kafir mah ku Allah Ta'ala teh dibere ge ilmu dunia leuwih tibatan jelema mumin. Nyaho rahasia air, nyaho rahasia udara, nyaho rahasia tanah, nyaho nu aja di jero tanah, nyaho aduh kumaha cara bercocok tanam anu matak sukses besar, kumaha cara ekonomi nu matak sukses besar tuhan, kumaha itu kumaha ieu nyiptakeun itu nyiptakeun ieu. Tah jalma-jalma sakabeh jalma ieu ya, sakabeh jalma ku Allah diilhaman eta sarua. Malah jalma kafir dibere leuwih, dibere leuwih jalma kafir mah ngan ieu ilmu nu teu dihargaan ku Allah. Ilmu itu dihargaan ku Allah Ta'ala. Ai ilmu nu tadi mah ilmu dihargaan ku Allah. Jalurna ti para rasul eta mah. Ari ilmu dunya mah teu ngalangkungan para rasul tapi lewat akal. Lewat naon? Akal. Jadi teh mah teu make guru ge teu nanaon eta mah. Bisa hasil wae teu make guru? Bisa eta mah. Otodidak bisa? Bisa eta mah tuh kan, para pencipta teh apa nanti teh mikir sorangan gitu kan. Nah diberi ilham ku Allah tuh kan. Jadi we nyaho itu nyaho ieu tuh dibukukeun, dijieun sakolahna, dijieun universitasna, disusun gitu kan. Nah tuh tingali ieu teh nu caang ieu teh kan, ieu teh rahasia cai. Salah sawios rahasia cai jadi naon? Tuh jadi cahaya. Salah seus rahasia cai itu jadi setrum. Salah seus rahasia cai bisa dipakai nyetrika, bisa dipakai ngabangun imah, malah bisa dipakai nyetrum belut, kan? Bisa dipakai ngabunuh, bisa. Tina rahasia naon ebi teh? Tina rahasia cai. Tesanu manggihan etanya, kan? Eta mah eta mah sanes jalur para rasul eta mah jalur otak we eta mah ya, jalur otak eta mah kafir ge dibere ngan eta mah teh dihargaan ku Allah teu dihargaan. Najan dibere gelar di dunia ku ahli dunia, naon gelarna? Profesor di bidang ilmu dunia, keukeuh teu dihargaan ku Allah mah. Maut we, barang maut dunia kabeh ditinggalkeun. Maka sakabeh ya kanikmatan dunia oge mal panggih deui pegat. Sakabeh ilmu panemu tentang dunia geus teu berarti deui. Sabab geus ganti alam. Nyaeta alam barzah, alam kubur teh. Teu merlukeun kana ilmu dunia. Da alam dunyana geus ya ditinggalkeun, geus kaluar tina alam dunia. Nah, aya di alam barzah, barang bus ke alam barzah jadi bodoh. Teu nyahoana naon di alam barzah, bus ke alam akhirat bodoh. Teu nyahoana naon di alam akhirat, kudu kumaha kuring salamet, kudu kumaha kuring bagja, kudu kumaha kuring terhormat, kudu kumaha kuring hayang senang, kan? Kudu kumaha kuring hayang dahar, kudu kumaha kuring hayang nginum, kudu kumaha kuring hayang make, kudu kumaha kuring kabingungan di dinya kakarak. Tah nu pinter di dunia teh nu sagala nyaho itu kan. Nah, di alam kubur mah jadi jelema nu pang bingung-bingungna. Naon sababna? Teu nyahoan. Teu nyahoan. Ari jelema anu iman mah ku Allah dibere nyaho. Tangke teh di alam kubur teh euy, kitu ceuk pangeran teh aya anu nikmat alam kubur teh. Aya anu pinuh ku siksa. Kayak di akhirat teh aya nu nikmat, aya nu pinuh ku siksa. Nah, jalma-jalma anu di alam kuburna nikmat teh nyaeta anu di dunya tah di dunyana ku Allah diberi ilmu Allah. Tuluy ngamalkeun eta ilmu Allah. Anu atina iman, kan? Anu takwa ka Allah taala. Eta jalma anu di alam kuburna ku Allah diberi
nikmat di akhiratnya dibere nikmat. Geus dibejaan ta jelema nu iman mah. Geus dibejaan, engke teh bakal kumaha-kumaha naon bae kejadian anu terjadi di alam kubur, anu terjadi di akhirat. Kumaha solusi namun menghadapi eta permasalahan hidup engke geus dibejaan. Ti dunya keneh nyaeta solusina teh iman sareng takwa ka Allah Ta'ala. Ieu mah jalur ti para rasul, ieu mah teu bisa dikarang kotak, ieu mah teu bisa ilmu agama mah teu bisa otodidak, teu bisa. Ieu mah celik putih celak herang ya ti Allah Ta'ala ka rasulna, ti rasul lajeng ka umatna turun tumurun nepi ka guru urang sadayana, tidinya nepi ka urang sadayana. Matak urang kudu syukur ongeng-ongengan ka pangeran ku Allah Ta'ala dipaparinan iman Islam. Alhamdulillah urang dipaparinan boga guru make jeung urang bisa ngaji. Alhamdulillah make jeung aya majelis ilmu, aya majelis zikir urang bisa hadir di dinya. Alhamdulillah.